بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dinahin pas waktuna pas dibaca kun ikhlas merujuk urang cai mata gede dosa urang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar Allahu akbar jak tatangga kok koprak goblok ya. Sia nyin lebaran teu puguh teu karuh. Ye babacaana bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Udhiyah. Utawi kilah iki iku suwiji kitab hale tetep ing dalem martelakeun kurban. Iya sunnatun utawi udhiyah iku sunnatun sunnah illa bi'tizamin angin kalawan den wajibakan wa yusannu limuridiha lan den sunahkeun kadua wong kang ngarepakeun ing udhiyah Allah iku yen ta ora ngilangkeun ya murid sya'rahu ing rambut murid wala zafrahu lan ora ing kuku nek murid fi ashri Dzulhijjati ing dalam 10 bulan Dzulhijjah hatta yudhhi malah-malah gawe kurban ya murid wa yadhbaha bi nafsihi lan yantanyumlih ya murid ha ing udhiyah kalawan awake murid wa illa fal yashhad wa illa yalbah binafsi maka becik nyakseni atawa ngahadiri ya murid ha ing udhiyah ha ing udhiyah sakit Fatihah hiji haji Bustami genap Galeong 2 Ibu Icah Jarusari Tilu Kedamang Bapak Mukhlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bersyukur ka Gusti Allah ti mimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup kene alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang, tetangga urang, kawan urang bisa jroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina, lembur kubur. Urang ge ieu moal karebal deui. Oh mun geus karolok deuk ka mana deui ja pasti pangbalikan we eta ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis penyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Seuri sia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu anu horeng mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli, aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener tadi ngomong siapa supinteran sia goblok tuh berbagai peran-peran eta lapang sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sadajan figuran-figuran ge peran musalla. Tukang ngabersihan musola duit laleungitan bete ya karim ya Allah. Nah peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana bersyukurlah urang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi aya aing euy peranna naon ye tanya ka diri sorangan diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunia aslina engke gegedena pas balik dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mantep hiji saurang-saurang diperankeun ta ingis urang peran urang teh ya anu main koproka nu main gapleha aya nu mamawa sinde aya anu naon deui sia bae nyebutanana lah cenah kos kitu mah nyahoan siabatan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana aing mah ya
Waduh. Urang geus ngabayangkeun tuh begitu diperankeun ya. Anu teh can aya tah eta. Anu nyedekeun si Mat tah eta. Ayo araraya kabeh. Geus balaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh sakitu. Geus ya bah seret. Empod-empodan di kahareupeun. Empod-empodan. Pendek. Cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seren. Geus kanyarahueun ku kabehan. Inggis urang sekedar bayang sing ade sisa hirup urang. Duh kiai nu geus kumaha? Tobatan per detik ye. Urang merenungkeun, ulah ngarenungkeun nu bagus. Nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung. Nu goreng we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok melalui tafakkur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam jajak-jajak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararuntuh ngomong ya Allah ya. Iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaan supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta hese. Hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah teh ita nu paling hese ngarasakeun salah. Kos kieu hese teh ye urang namung aju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi jana ku isin-isina atawa merasa gitu karena luhur di subuhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ipang bloon-bloon aja bloon-bloon aja hese tah hese aya deui nu di subuhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene. Ieu kebeneran sih kene emang can dahar pungut si kene ti warteg goblok. Ieu mah bapana bloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi setik supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makruh teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bejakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji kuring DPR teh ieu tah makar teh eta laum al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah al-makruh al-ujbu al-riya tah eta nu kos kitu deui makruh makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh henteu hate leutikna mah tapi boleh deh makar teh julukan membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh
atau bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentak mata si meuteuh itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge foto na baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon teu ngaranna ngomong tolol kieu bae lain Yasin horengan susu tolol ngomong Yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsak tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teh mah teu bogoh makar hese pugu ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos kararitu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah po kula mah cinta ka Kangjeng Nabi beuh muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah jeung rezeki kula maca sholawat terus bae bagus sampai sapenting saat tadi itu ngajekin loba-lobana maksudnya yang naik pangkat sedikit bodem gitu ya Allah ya Rabb lillah luruskan ke Allah cacaan tak ngaji itu orang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiai na lamun caan lamun kiai na poek atuh geuneup mungkin kiai na ge poek atuh murid na geuneup hese teh neangan cacaan teh sakumaha cai hayang nu heran lauk neangan cai dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup bae ka cai wah ieu heran cak lauk wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun lauk anu ngarasakeun tah ielah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing sok nangan itu kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi hese hayang pas-pasan hese Waalaikumsalam ja RT nenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah embahna makar ieu kabeh kitu dieu bangsa makar kabeh ya Allah ulah membohongi di boga teh Waalaikumsalam aja RT aya naon ieu kula tugas ye masjid ke tungguan ngerek lah 100.000
Haji, pun Mang Haji mah ieu usahana gede kos 100 sih. Emang Mang Haji boga duit sabaraha? Si hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, mun sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing geulis sekarang. Kan Haji Mang Haji adu nambek kitu, geus perusahaan aing. Geus kadiekeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang henteu karandapan. Dosa etalah nuku urang teu kakupas sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang, eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang unggul lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan urang bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur manyaikeun ka abdi teh, batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu beja. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh beureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta ampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama di ustad-ustad di akhirat mah horeng diseren. Bayangkeun kitu. Mentak tadi tuna embung di sasalaman. Lain haju ya balik gitu ya mumpung aya ya mending ditakol kieu kos kitu mah embung bisa salawanan teh embung mentak ieu salaman teh geus lamun endeuh asal katoel bae untuk kudu angel jadi cekelan bae jadi kesel urang keur embung kesel geus bae asal sebab situasi na ongkoh pada lockdown ya lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti abi teh makar teh batur mah teu apal menipu diri teh di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembung cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun ku dunia anak ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelmana eta-eta kene pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia makbungeun ngaji kanyan ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek kan. Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil kama satarta ibadaka. Oh, ini ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh embungeun. Hiji, nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau. Bau asal salah, bau asal salah, bau asal salah. Atau endeu kapanggih jeung jelema teh kudu make masker. Kudu make masker sebenarnya mah bau Masya Allah tak kuari mah ya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mah ngan sakadar narik nyawa urang hae
tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi kabali geri jelema kuan disieun-sieun ku di virus teh padahal virus kolbu paling parah. Cek si Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana tangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi nama newel doang tapi kulantaran nyana lempang pakai ajle-ajlean beki jero mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atau onta atau himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun kadeleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku bakar paku nempel di da kolbu bakar Masya Allah karim teu pernah dicabut bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek jangan maruhani kumaha mun tah ieu paku nempel nojos kana kolbu teh hanya ahli nganunya sebab ku urang mah teh mah teu kanyahoan jeung makar urang teh dinteukeun we ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya dinteu-henteu puguh ria dinteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru kabla dieuna kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede sageusna beuki gede suuzon lamun timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit teu karasa ku urang urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang dihareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ke urang sia cai mata kunaon keluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka aju sia ieu nu mantak keluar panas teh aju kuari sageusna keluar kumaha ulah teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh nah pamajikan urang batur urang geus dianggap paeh ku urang guru urang geus dianggap paeh ku urang babaturan urang geus dianggap paeh ku urang rekan geus dianggap paeh ku urang ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka makar diri urang ya Allah engke timbul sinar
sapeting dua peting urang tafakur jeung saminggu geus kaluar cai mata tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui panas nu mantak panas tatangga meuli mobil naon deui batur geus kawin deui aya sia mancan ih itu nyandung lah cai mata teh ye tawa we loba urang da ambalaya masa sih datang kata nyandung duit ayah kendaraan ayah siana sehat nyandung dong boleh deh orang cerita nu kalari itu nu keluar teh tinggalin urusan dunia urusan nafsu tinggalin urusan ibadah kamu selalu pernah ceri untung kayak kene kiai nu sok ngadongeng wali yang sakadar ojahe nyawali mah bersih kos gitu ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala iyalah bakar Masya Allah kari mun teu ngaji moal nyaho kos gitu meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur ieu mah rodel ku ari usah naon maka sebagian mente beda ya Allah tah ku ngaji urang ge dibere cacang ku Gusti Allah Masya Allah lamun geus dibere caang bakal loba modelan dedeleuan teh lain dedeleuan ieu tapi dedeleuan lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jejelema karak jadi sing-sieun wae di sawah manuk nu sararieuna bebegig ngaranna kajen di jasan ge teh bebegig bae jeung make jubah bebegig sorban bebegig encan lu make ieu mah beda tah encan caang sebab rumah kene geus caang kara contohan sebut sina kiai nu geus caang kumaha nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleung begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu mata ieu mah urang leuleuh kabeh mun nyaksian ngagebrak seuneu teh tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah si seuneu nu kadeuleu adalah taman safari aya gajah aya maung siap taman safari ge kolot-kolot ka taman safari wae didoakeun tek dilegleg maung balik deui horeng taman surga atuh datang ke jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu ternyata horenganan taman surga jara radi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana iyalah contoh bersih kedua ketika Siti Masitoh erek dibeuleum dikulub ku Raja Firaun anakna teh heula lah cak anakna pageuraan ka dieu cak nya indah tis ya mata dikulub tis geura ka dieu cepet antara heueuh jeung henteu kan emakna mah sebab laon budakna mah geus dibere pandangan surgawi teu kadeuleu cai ngagolak tapi emakna mah masih antara jeung antara dikieu-kieu geraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia digebruskeun brus jaheuh cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manula liwat pejabat mah anu nyarahon deuk naranaon cenah ngajinya hareudang ye gawe ngarana ngaji gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos tapi kunaon ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun ngan urang mah kakarak
Iki campur-campur jeung balanja ya ge. Matak cek lagi tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Aya pandangan diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan cek kitu teh hareudang-hareudang. Oh aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun nyana mah can dibukaakeun urang mah ya geus nyingkab lah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia sebenarnya lain ngaji ka dieu tuh dek deulean rangda sia mah. Dibukakan gerak setik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb, sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat tuh. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set, bray, berangkat. Ieu mah teu ngeuleuh. Coba eta, ieu lah qalbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantep moal kaharti kadeuleuna hees bae ya kan emang wali si hees bae tuh jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkan ujung hayoh bae ibadah zahir. Manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh kusuk macana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran, tapi geuninganan kadzaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu model ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam. Terus ya udah suka singgung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bade jambil aja lagi kula sebulan Ramadan 10 kali tamat hebat tapi kuari kula kata tangga geus teu nanya lah deh pan hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah pan bloon-bloon aja lemah lain di dio di itu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya pat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb muhaju Allah mere geus hese jaritakeun kalimatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggusna cacang kolbu dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan nah sok teuing. Niat balanja tuh komo tang mah beloon teuing. Aja dia. Tiap tahun teh ceurek kieu geus mah datang bae kumantek mah Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Hese ngaji maneangan ilmu geus aya teu kan loba di urang ilmu tapi geuning teu loba tapi neangan cacaang bakal beda oh tiis nu tadina teu bager jadi bager tadina teu barahan jadi barah ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaang ka mangkos kitu mah ngaran neangan cacaang geus aya cacaang mah engke bakal cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deket jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deket teu kudu macan naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae nanaonan. Mun urang geus dibere ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon ngomongan sia ka jeung di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya nawe teh mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, ialah orang minta cacain mantap Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna iyalah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bawah atau orang campur jeung boga cacaang. Ya tinggal sacenekin geus boga cacaang teangan di lembur. Modelna model kostum anu osok itu siapa suka diuzon bae ka aing. Ahli-ahli Allah nu getol maca Quran, getol baca tafsir, getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala. Data caca. Masya Allah karim. Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae. Ayeuna mah geus. Kunaon sih make jeung nutupan? Korenganan mantes gibah ngomongkeun batu. Cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh. Nyaon ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur. Masya Allah aya kita yuhibbu ahadukum ayaqul lahma akhihi maitan. Ngomongkeun dasar wae jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak. Nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge. Kakak bau sih ya. Orang bangke beneran. Aya bangke asli, aya bangke mana? Ya Allah ya Rabb, sengitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab pikih-pikih teh ijma ulama berbagai pandangan-pandangan ulama tinggal urang memilihna nu penting urang mikih. Nah kabelah ditunang ke pikih teh diareueuh-eueuhkeun dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kanjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese bacaan kitab. Nyin kitab makomo ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh mana kaul panghebatna mana dalil panghebatna etalah anu dijadikeun fatwa geus percaya neangan di Bukhari na hese di Muslim na hese Sunan Abi Daud na hese Ibnu Majah na hese Quran na hese geus bae urang mah percaya titik sakit saya ngadengekeun gitu kudu di majelis dihandap tentang Ambon ge jadi bae ngadengekeun ilmu mah
batur baliknya nang kitu kene. Cakna sepi amat. Geus barali. Teu masalah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantap kalau urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hees cakna. Bareng dibawa ngaji babari jeung aing ngadeg wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hees bae. Bareng ngaji reup we. Berarti kan manjurannya eta kan? Ye. Jadi besehat awak. Eueuh salah. Ulah anu disalahkeun. Makar kabehan we. Dina bulan Syawal urang ngucapkeun minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah. Wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan anu menang bahagia. Sageusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan orang balik karena fitrah, ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali karena suci sasuci-suci. Dibalikeun deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun, urang teh kembali karena fitrah. Entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa. Buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah. Suguhan bonteng suri teh moal aing dek mengembalikan diri aing supaya benar-benar suci. Polek teh maksudna ka haji moal di dahar moal waka ke tas. Sewa lain moal ngancem. Salat teh lah kita salat beak bae. Lain fitrah teh makos gitu. Cek pawajikan sugan teh bener ka haji teh dek beneran tapa. Orangana masyaallah. Haji ngadahar obat naon memang kunaon? Ieu beak itu betak goblok sia. Ka aing tah fitrah. Nafsu teu bisa orang puasa khusus, teu bisa puasa khusus urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge urang geus ngalaksanakeun puasa ja'alanallah minal aidina wal faizin. Kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu. Lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran, tah poean lebaran teh geus jara di ahli sorga kabeh sabulan nafsuna di daun gitu ngaranna dipegung, ditahan, kembali kana fitrah, menanglah urang faizin. Pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu Akbar na indah. Puasa ke Allah, tarawih ke Allah, segala ke Allah. Pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ceri urang teh begitu takbir teh yang ceri coba geus bersih-bersih. Tanya siapa yang ceri takbir? Teh kabelina naon euy. Sia juga teh bersih lain. Aing ngonam pemajikan marah bae. Datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can kabar. Oh. Paingan siapa ceri aing ceri kitu kuat aing takbir sakeun teh. Mah takbir tolol ieu jelema. Takan teh kajahoan. Oh teu nu kitu mah di Lampung teh mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah, indah. Kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok.
Ayo siap polisi besi aya ye. Lain hampuraan dek ngagolok. Masalah sih. Ieu macam-macam. Macam-macam. Taraweh di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah kieu masalah dek kumaha. Lockdown sorang. Cik kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah di tahun mana kene. Geus lockdown deui lah. Nah, itu mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae selesai los yang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres Masya Allah di akhir zaman bari orangnya seti akidah hiji bae mentak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantap salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah nya teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari nek la ilaha illallah sia hebat kata jong aing la ilaha illallah geus eta bae geus moal cang saya deui ulah mang deui nyalabetkeun urang eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu tiba heula ge mangga bae teh di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta Gusti anu na nya eta lah sebeten caat lek aya naon ke Allah aya ajakan ke Allah aya kan ieu mah cenah naon eta iya ke Allah lah ya boleh lah ke Allah beuki leutik bae budak ka Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal faizin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub melayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal faizin kembali kana fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang nah sanggeus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaja teh ieu teh nu puasana henteu ikhlas teh puasa ieu berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemeunangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang wah sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing teu bisa berkat puasa je ku puasa teh kos kitu masyaallah karim makna puasa lain lalaga ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu mantak sahur isuk da puasa deui
terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang dia tak sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan daya kuat ibadah urang beda urang yang gegeraan ke masjid taraweh yang gegeraan sholat maghrib yang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggup geus tapi dorongan puasa marah ye teh puasa teh manana teguh teger masyaallah karim mantap cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor dikelekep parahu dikelekep atawa anu sok pake ngeusian cai teh nuletik teh ulah ngomong saya teh nyaho tuh nuletik teh nanda nuletik teh nu tina taneuh teh ini cek aing kalau ngomong sih mah tuh kanyaho kolot ongko bodoh ongko eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang geusian jerona ku cai tutupan kelem kalau kurang geus disian wuduk warieu segala kupat barang ngaji atau cak batur di udah ditolak batur lagi tuh siapa tikal keberen iya sakit deh masih kene datang kene ke di anu nangkarak pan ngaji emang aing teh nyaho ye teh nyaho ja sejak kadeulean nangkarak tak kuari mah udang dah sial aja kadeulean aing Gusti Allah laguna iyalah parahu ngambang lantaran cai laut naik kendi ngambang lantaran kosong maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beten sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger apung-apungan ibadah yang moal kudu kagam kita micin anu tadi teh makar kolbu urang dieuweuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana kita ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hati urangna eueuna ngan Allah da atuh geunah henteu culak cileut zikir ge ya pan mengariung culak cileut dah jauh leutik lah loba-loba zikir komo aja dibere jauh apu mah inget ka manu tak cangkurila lain zikir jangan nganggap tuan rumah kain nganggap cangkurila mah goblok itu beres tarolos lah ya sekedar pencerahan minal aidin wal faizin isyaya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga dek marah ge urang henteu akibat puasa endek nanaon ge urang bertindak lah kumaha tos lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh kuari minal aidina wal faizin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tadi dan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat urang. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak
bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjang mau masalah. Iya, itu bukan untuk bongkar ibu. Anu ngaromong ieu haji ditutup, ieu haji ditutup, kan nu teu daftar ieu. Milu riweuh jan. Masyaallah, kajeun ngantepkeun panggung sandiwara. Ieu teh keur sandiwara, hayu kumaha jeung kumaha. Tuh ya, masyaallah kan. Nah, Syawal, Hafid, haji. Di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik, kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus eta teh di lebaran doang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna pas dibaca kun ikhlas merujuk urang cai mata. Gede dosa urang hampura. Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar, Allahu akbar. Jak tatangga kok koprak goblok ya. Sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh. Ye babacaana bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui. Aya parantina babacaan ya orang. Urang lamun diciduhan awewe aya ayat. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aitum lina ditekenkeun eta paranti anu diciduhan ku awewe. Urang teu puguh teu karuh maca eta kuari. Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa. Woi, melet sia mah sambarangan. Ke pamajikan aing beunang kusian. Aya waktu urang. Masyaallah karim. Segala rupa aya tempat aya waktu aya tempat aya kumaha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung. Nah, iya mencit hewan kurban waktu engke di bulan haji setelah lebaran. Iya, orang bahas supaya orang kuari hati-hati. Hayang amat, orang jadi timbul hayang mencit kurban teh geus dibahas orang pasti. Engke orang hayang sebab si Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi ta'azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Terserah loba keterangan. Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Nu geledhe korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru gitu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang. Cenah kieu sok nyinggung pamajikan ku lain suntik ku sia aduh kasinggung we sia mah heran atuh lain disuntik nyandung ke naon. Ah, ngagedean ieu penyakit ya. Nu lintuh lantaran korban eta merupakan kendaraan. Fa innaha 'ala sirati mataya. Ya Allah ya Rabb, urang hudang ti kubur. Buat
wabeh araraya. Bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban nu gede teh. Ya Allah ya Rabb, geus kieu bae nyana di dieuna aya merekan di dieuna. Geus moal saliru teu bisa ditumpakan ku sasaha. Cak hiji penditan, ha ieu meureunanan ieu deuk mapagkeun aing. Deuh tarang ngaran saha bego. Ieu main tumpakan-tumpakan mah. Aya merekan di dieuna atuh aya SK. Masya Allah, dan bisa boga korban membeli sanaikan. Bahagia amat, senang amat. Urang dipapag berangkat. Tah, geus asal dipapag berarti kan mulia. Moal hese datang ka ditu. Berangkat, nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Cak Kangjeng Nabi, fa innaha 'ala sirati matayakum. Korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, ya Rabb. Nikmat amat Gusti. Ye atuh nikmat duh hayang amat. Hayang meuli. Kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus dina bulan haji kuari nyengcelenganna sabaraha poe. Sabaraha duit ti kuari. Hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran. Jadi sabaraha poe, sapoena sabaraha duit nyengcelengan. Oh cenah kudu 100.000, 100.000. Ya leutik tapi pabriknya lockdown. Pabrik daing di aduh keluar cek teu bisa nyengcelengan. Ulah leutik Allah maha kaya. Ulah ngaharepkeun di pabrik. Sia di PHK tapi niat kuat tetep aing korban bae. Di mana Allah maha kaya. Geus pasrahkeun ka Gusti Allah. Sehari 2 hari baru-baru jang korban jang dahar ge hese. Wai begitu tanggal hiji haji encan aya, 2 haji encan aya, 3 haji encan, 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawan. Ieu berarti jalan ti Allah ya. Iya tah digombrangan duit tah aya 20 juta tah sapintu bae. Beureung ieu sakeun maha kawasa Allah. Korban bisa kontrakan eueuh hiji. Lamun pikiran anak kana dunia doang, pikiran anak kana dunia, iya moal dijual kajian gugum mage. Tapi pemikiranna inget keur ngaji kemari, masya Allah. Koreng korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim, naon hartina kontrakan hiji. Maha kawasa Allah. Mulai tadi jero majelis boleh oge. Barang datang maka imah. Apa majikan? Tadi ngaji. Mana ngaji? Kita ngajual kontrakan yang milik korban. Enak aja. Kiai oplo sama kos gitu. Ribut. Tas ngaji ribut. Aduh. Terserah. Apa hendak dibere ku Allah jalan ka surga apa henteu tergantung dirina jeung pamajikan. Ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaan. Hiji rada caang, hiji mah encan. Ribut antara nu caang jeung caang. Kek kumajek yang ngalunakeun pemajikan dia. Aduh. Aing mah sayang jasa teh ngajual kontrakan. Emang lain nu aing nu nyana. Ya. Painga. Atuh lamun nu salaki lo pemajikan ge ngaminan. Neng, urang kan boga 20 kontrakan. Dan hiji mah deuk dijual ku ka Kajang naon Kak? Atuh jangan korban. Hiji atuh anu kakak tuh mangga bae, paling kula milu. Henteng kan. Begitu neng, itu kontrakan 20 dijual hiji jang naon Kak, jang milik korban. Yang kontrakan sah. Misalnya paingan berat orang lain nyana. Guys, ieu mah keur carita Allah merena ulah pelit, ulah nyongsrong, tetapi sesuai jeung aturanana urang aji. Saha anu geus kasunahan, saha anu geus kawajiban, saha anu henteu ulah maksakeun. Resep tinggal resep maksakeun teu bagus. Nya ulah makar. Langsung pas sesuai jeung aturan. Nah, ieulah pembahasan kurban. Hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib. Ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah. Eta teh fi haqqina
hak urang sebagai hamba, sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban sunnah muakkadah, tapi hak Kangjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun, wajib Kangjeng Nabi. Masya Allah, loba anu khususiat ka Kangjeng Nabi. Quran urang kurban urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunah, Kangjeng Nabi mah wajib. Amal aya khususiat ka Kangjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kangjeng Nabi. Lantaran di deuleu wadah-wadahna kuat apa henteu. Ieu kuari mun kula dibere kita baraca sholawat sapeting ulah loba-loba 1000. Kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu pae. Teu kuat. Teu kuateun wadahna. Aya nu kurang, tergantung kumaha wadah-wadahna. Mantep di deuleu. Ieu mah kekuatanna sakitu bae. Ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok hajupan saeutik amat ulah kitu. Geus di deuleu. Ieu wadahna ieu. Wadahna. Cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung maletik-letik bae. Oyag-oyagan paranti urang meuli es teh. Gosek baheula keur zaman urang mah make naon kadang-kadang kalapa teh gitu. Jadi dicantingan bener teh ngaran canting picung. Letik eta mah kosek. Tuh, keur letik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeun tukang es bae. Kenyot mah kurang. Atuh korupsi mah di mana bae. Atuh nya panas nya saeutik pan mereanana. Ulah waka ka mana urang. Dinya bae so. Engke tukang es teh gegeraan indit. Indit si eta cek cenah menta deui. Keur leutik bakos kitu. Zaman baheula urang meuli es. Pan baheula urang lamun meuli es sirup teh caina ge meunang di sumur. Ku asli-aslian cai sumur mantep. Ya, di naon karang-karana di siropan terus di tapean setik aju cincau setik. Da kan tilok waka di kosre-kosre. Cai nu luhurna bae heulana. Kayak setengah karek di kosre setik. Ke menta deh. Menta sirupna, menta caina. Baheula kunaon kos kitunya. Tukang es marah. Siap cuma. Menta caina deui, menta sirupna deui. Itu mang jam mamang eta je nimba doang ieu. Teu meuli tenan baheula mah caina ge lain cara aku-ari. Sumur doang nimba doang. Da baheula mah kos kararitu tah masyaallah tapi jadi nikmat. Indah anu aya teh lauk aya kumaha. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita Kanjeng Nabi khususiat loba. Mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha. Moal kuat. Wari bae ulah ka Kanjeng Nabi na ka para sahabat moal kuat urang khususiat. Para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu. Para wali mah ngomongna ge lamun dikertegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti. Eta kan lain omongan leutik-leutik jelema. Lamun hate aing boga iradat bumerentes kasalian Allah, aing sorangan hukuman bahwa aing teh murtad. Pan eta ambo curang teh aing mah pan per detik ge atuh per detik nage jawab Gusti ya. Berbeda jauh. Karena urusan duniawi yang hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani eta cedak kumaha eta na kudu diaji ku urang mentek diaji ge neangan cacang supaya dagang mah tetep korisu mah tetep tapi kana neraka mah tetep supaya kitu tah eta ye kurang ke cacang mah geus buka cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga orang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala.
babarin itu Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacaan ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga. Maha kawasa Allah. Je Gunung Tursina dijadikeun wali ku Gusti Allah. Kageteun kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali, ja gunung majumud. Gunung jumud, batu jumud dihareupeun mata urang dihareupeun Allah majahiru zikir. Maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi. Anjing Ashabul Kahfi diangkat jadi wali. Ambo cak sahabat masa anjing anu sakitu izin da mugolazoh kok jadi wali. Maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakitu izinna ai ku Allah dijadikeun walina. Engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah. Kok bisa ke surga teh? Qalbu zikir ka Gusti Allah. Anjing bae zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing. Ya Allah, jangan ukuran-ukuran kacaangan. Ya Allah, ya Rabb. Maha kawasa Allah laul anjing Ashabul Kahfi ke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali. Kunaon urang ku hari. Jadi PKI. Singade. Usap dada urang. Kajen urusan urang mah urusan arah urang bae la ilaha illallah. Hukumna besi aya nu nanya. Pak, tadi ngaji ka Cilaw? Ngaji naon? Korban. Aju hukumna kumaha? Buka HP-na. Aing teu bisa nerangkeun. Panjang. Sarua tah di HP ge buka ku sia. Barang dibuka aja eueun, batuan meureun ka dieu nya. Hukumna sunnah muakkadah. Jang urang, jang Kangjeng Nabi mah wajib. Masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu Adam yauma nahrim min amalil habaillahi ta'ala min iraqati dam. Teu aya hiji pagawean teu migawe anak Adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus we masa ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga terus we ulah abong-abong geus we ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran halatati yaumal qiyamah bi quruniha wa azlabiha. Korban datang jaga di poe kiamat teh ranggae artina berikut jeung naon ngaranna ruk di dieu kan tanduk-tanduk ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bi makanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakrak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana tanah kadilina mah kurang nyeclek kana tanah padahal lapor ka Gusti Allah. Masya Allah karim fatayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hati urang hiji Allah. Masya Allah. Hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad. Bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam. Teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kewajiban ku urang kayang dinazarkeun. Lamun dinazarkeun jadi lain sunah bari mah wajib. Masya Allah. Ye aing nazar ye boga sapi ye nazar jang kurban status
hukum kuari berubah nu kata dina sunnah jadi wajib ganjaranana jadi ganjaran wajib. Oh ya Allah ya Rabb, urang nungtun be tanya ku babaturan urang. Nah, tembe menon, me korban dia sakitu teh teteh geus dianggap ngawajibkeun. Ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan, tapi ku sakitu teh geus kulantaran status kuari geus jadi wajib, di mana-mana encan datang ka waktuna pae wajib digantian. Eta doang permasalahan. Ya, ai sudah makan teh. Ya embe gede abad. Oh, jangan tuh. Bangke bae lah yang di paraban bae, gitu kan? Encan. Kamu geus dikieu-kieu mah. Mau beri amat. Tuh jang korban yang bae. Cekang cek kiai aja paling hama toyakeun. Dia teh kendaraan. Coba ku sia tumpakan. Kuateun tante. Ayo tumpakan. Lain di dunia. Keikhlasan atun ke orang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payaheun embe lain diganti ku Gusti Allah engke embe di akhirat jadi buro deh orang cek jelema nareulekeun kabeh ji itu mau haji sia mau haji wah kan jangan ngadadahan wah mereka korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu kurang dilaksanakan di panggung sandiwara ieu. Hukumna sunnah muakkadah bagi urang teu wajib lah kecuali lamun dinadarkeun. Kasunahan-kasunahanana wa yusannu wallahu a'lam.